bayar Pak Hansip. Mana naik karesnya? Iya, tak sabar. Iya, Pak. Aduh, irung maju bugali. Ya, tengah. Saya. Pak Kades. Ayo naon dia kan sok jentrekeun. Banjir, kan panan ti baheula oge tos banjir. Nya, gue paham irung gede. Bisa. Abi mah Pak Kades. Aya saksi si macan. Jantan Pak Kades, sahur si macan dari rencana Abi, Pak Kades teh nerima suap ti si Sodrik. Katanya gitu. Kita bulan suci Ramadan, katanya fitnah gitu. Terus saya, Aya saksi nu leuwih valid. paham. Hejo, jelaskeun. Kieu des. Mane kudu ngaku ayeuna. Kumaha ieu teh atuh? Yo, mending kene dicium ku si macan daripada asup penjara. Oh. Mending kene kita jadi dua anak. Mane kudu jujur we. Ka urang sudi nu nutur sirah siga sia mah. Mane kudu ngaku. Dieu mane aja ngobos urang panyuap-nyuapnya. Lain sabangan apa lain panyuap-nyuap. Andi negara teh. Andi di desa teh kudu aya dana. Dana jang masyarakat miskin. Dana jang kayayasan. Kan udah kudu butuh dana. Oh macet tak. Jujur. Dia mana dibelikan? Naon duitnya? Heeh, nya eta mah atuh kan aya hak mereka urang sabare. Pak Kades, punten aku kene. Siap makan Pak Kades. Tinggal Pak Kades, kos ditato asin tutung. Kumaha mun nyarenteng? Ya tos, abi ngaku. Tapi das niat abi mah sanes kitu. Niat Pak Kades teh naon atuh? Nya niat abi mah ngahaja mesti wisata eta teh amun aya di lembur ieu, wisatawan anu ti Batur teh bisa datang ka lembur ieu. Tai. Caduk. Iya Pak Kades. Ari banjir teh nya